tang tara dina waktu ayeuna. Wedak we tang tara mitra nu mopokan nya kana kokoloteun di waktu katingali ngagarebleng tang tara nu kakesangan sawareh tang tara ngalalucur. Jiga beungeut eta tang tara siga siga naon teh kita siga hantu teh geuningan anu heeh, kahujanan. Mau ti kalakuan anu tina cerekan Mang Didi dina waktu tang tara mitra-mitra. "Wios we pamibade mah, Nini." Nini eta Nini. Nini teh masih kena ngara itu. Ya aku timpan masih kena geulis terus seksi. Cuma uti tang tara dina waktu ayeuna. Mang Didi tang tara dina tukang samak merinding leupeulna disebutkeun seksi ku Mang Uti dina waktu ayeuna. Dina hati Mang Didi tang tara mitra-mitra pokok mah, "Eueuh, masih keneh nyebut seksi nu pantes dipaehan ieu ieu. Geus mujuna dipaehan ieu." Mang Didi makan gua amok ka Mang Uti, geus kan nyebut mujuna dipaehan cenah gitu. Astagfirullahaladzim Nini atuh pira teuing masih emang sabaraha kitu Mang sama kieu? Pamibade mah wios we mun wios 70 lah. Da ieu mah maka ieu mah kawisan pokona mah. Ayeuna pami angkat ka pasar kasebutkeunana. Yakin itu sama teh. Antawis 85 angkat ke pasar mah can ongkos 100 teh kodah seep can tang tara jajan baso 120 mah kedah seep ka pasar mah. Ah, tapi kan ngebaso di pasar mah. Nini tang tara mita-mita dina teh ayeuna. Regek diuk tang tara deukeut Mang Didi dina waktu ayeuna. Mang Didi tang tara anu ngareret ka si Nini hiak tang tara mita ka bau kelek dina waktu ayeuna Mang Didi tang tara gurol. Lamun budak parawan onaman bau kelek dipaksakeun we ayeuna Nini barjeng kenyut gawas kitu mah. Mang Didi ge langsung we tang tara dina waktu ayeuna anu pura-pura nanyakeun korek. "Gaduh korek, Ceu?" "Aya," cek si Memeh dina waktu tang tara mita-mitra bari nyerengeh. Ya Nini aya. Oh wios we. Iya Nini aya. Cek si Nini tang tara mita-mitra bari nyokot tang tara korek tina gulungan samping anu tang tara sok biasa geuningan bahaya teh sok digulungkeun sampingnya tadi jeron teh aya duit aya korek tang tara mita-mitra tina panggulunganna teh geuningan kitu. Yah, namun teh atuh Nini kapaksa cek Mang Didi dina waktu ayeuna. Nya sok atuh di dieu mah nikoter ka mana deui? Henteu da mohon gitu, nyuhunkeun ieu nyuhunkeun cai lah itu teh. "Mangga Mang tuh tinggal ieu dina teko nyicikeun we." Cek Mang Didi cek si teteh dina waktu anu boga warung. Anu langsung we Mang Didi nyampeurkeun kana lebah teko terus nyicikeun cai. Intina mah Mang Didi tang tara ngahindari nyaeta na Mang Uti anu kaambeung ngahiak bau kelek dina tang tara dina waktu ayeuna. Najis tang tara mitra-mitra Mang Didi oge kasebutkeun tukang dagang bari jeung begang oge tang tara mitra-mitra dah heuh bari jeung irungna aya kutilan Mang Didi. Gitu kan kutilana. Mungun mitra-mitra ieu. Kala mitra kaum dangu sadaya. Waktu teu karasa nyerelek dina waktu ayeuna nyaetana beuki ka beurang. Anu nuju nyaetana kana waktu asar ngan pe datang teu cuaca anu alem dina waktu harita. Jadi teu tingali panas BTW. Si Otong anu leumpang nu saterusna tang teu we asup ka warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang emang Uti tang teu we panggiatna dina waktu ayeuna barang ningali si Otong nu asup ka warung. Jang Otong ka mana wae Jang? Aya. Hoyong kopi Ceu. Kopi naon Tong? Cek Cememeh dina waktu ayeuna tang teu mitra-mitra. Kopi ieu we kopi hideung Ceu. Sok ka mana wae geuningan Tong? Tara katingali. Aya, tara ka mana-mana aya we.